Taya mang taya. Di mamang lain meseran barang nu sae kur nagenu bekas manyawe eueuh. Mang barang bekas oge nu alus eueuh deui. Amang mah kakarek papangeh ge mun medit kitu kamari wawuh meureun tuh beki medit digana mah. Naon sia mah karek kenal oge geus nyebutkeun pedit ka aing. Pedit amang barang rongsok ge mun teu boga-boga acan deui kah. Ya terus aing bakal rugi gitu lamun teu ngajual barang bekas ka maneh. Nya rugi atuh mang teu kos kasih amang itu tuh tempo merena ge tuh. Mere udud, mere duit 20 juta tuh. Padahal teh geus ya. Terus jadi sia teh ngabandingkeun aing jeung si Amang itu nu mere udud mere duit teh sia. Nya heueuh atuh pager si amang itu mah teu kos maneh. Mere teh mere naon acan maneh mah. Ya terus aing kudu ngajual naon gitu ari teh boga naon aing pelaku aing kudu ngajual bobogaan aing atau jantung aing. Nya mang ari ikhlas mah kajeun we jantung jeung bobogaan ge. Geus teuing anjing aing kudu ngajual bobogaan aing mah can dipake-pake acan. Pukul mamang mah koret teh kos si amang itu pagong pokona mah. Si Amang mana teh Mang sia menyebut pakung ka si Amang itu kayak mah. Si amang itu